Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui di video pembelajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang bade diajar materi pangjejer acara kanggo di kelas 8. Tapi sataacan ka video pembelajaran, mangga urang sami-sami ngadoa supaya materi anu bade dipelajari ku urang mudah kanggo dipahami. Tonton video pembelajaran ieu dugi karengsenya, mangga orang sami-sami mulai. Wilujeng nyakseni. Naon anu dimaksud pangjejer acara? Pangjejer acara atawa MC bisa oge panata acara nyaeta hiji jalma anu mibanda pancen ngatur tur nyusun hiji acara sangkan acarana lumangsung kalayan lungsur langsar luyu jeung jadwal sarta waktu anu geus ditangtukeun. Ari jalma anu ngajejeran acara teh disebutna pangjejer atawa panata acara. Tapi istilah anu kasohor biasana disebut Master of Ceremony atanapi disingkat MC. Aya oge anu disebut presenter, host, atawa pemandu acara. Loba nu hayang jadi pangjejer acara lantaran cenah honorna gede. Piraku urang teu apal Karamji, Ipan Gunawan, Andika, Rina Nose, Raffi Ahmad, Ruben Onsu. Kabehanana oge pangjejer acara anu geus kasohor tur mindang aya wae dina TV. Hideuk hayang gawe jadi pangjejer acara. Acara anu sok dijejeran teh loba rupana. Aya acara anu resmi, aya oge acara anu teu resmi. Acara anu resmi upamana acara-acara seminar, lokakarya, jeung seserahan. Acara anu teu resmi saperti kumpulan keluarga jeung hiburan. Acara resmi biasana runtuyanana teh nyoko kana 4 hal, nyaeta anu kahiji bubuka, anu kadua sambutan, anu katilu acara pokok, anu kaopat doa sareng penutup. Dina ngajejeran acara oge aya aturan-aturanana. Pon kitu deui, lamun orang jadi pangjejer acara atawa MC kudu merhatikeun syarat-syarat ieu. Aya 5 syarat anu kedah diperhatikeun ku urang upami urang bade jadi pangjejer acara atanapi MC. Mangga ku hideuk tingali. Pikeun bisa nyusun acara, aya hal-hal anu kudu disiapkeun samemehna. Di antarana wae anu kahiji neuleuman kahayang atawa tujuan kagiatan. Anu kadua wawanohan jeung nu boga acara atawa panitia. Anu katilu nitenan survei situasi, kondisi, jeung kaayaan. Anu kaopat rukun gawe jeung panitia lian. Sarta anu terakhir prakna nyusun acara. Ari ngajejeran acara resmi teh aya tata krama. Di antarana wae nu kahiji basa anu dipake kudu direka sing merenah. Anu kadua make pakaian anu sopan atawa pakaian anu luyu jeung sifat acara. Anu katilu lamun mawa naskah acara ulah loba teuing maca naskah. Anu kaopat sorak kudu ngoncrang atawa bedas. Anu kalima ngaruntuykeun acara luyu jeung anu geus ditangtukeun. Mung sakitu anu tiasa dipikahatur. Wilujeng tepang di video pembelajaran salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.